Sampurasun, salam damai sejahtera, salam tepang deui dina acara Wejangan Asih. Bapak Ibu sadaya anu dipika asih ku Gusti, dina danget ayeuna urang bade ngaguar perkawis kawasa Gusti Yesus. Dina danget ayeuna abdi bade muka Alkitabna anu dicutat dina Injil Matius pasal 8 ayat 14 dugikeun ka ayat 17. Anu kieu unggalna. Yesus terus ka imah Petrus. Ibu mertua Petrus harita keur ngedeng bae di enggon muriang. Ku Yesus dicepeng leungeunna seug muriangna cager. Tuluy hudang ngalayanan ka anjeunna. Kasorenakeun loba anu marawat jelema-jelema anu kasurupan. Setan ka Yesus. Ngan ku sakecap roh-roh jahat teh ku Yesus diusir kalaluar. Kitu deui anu garering kabeh dicalageurkeun. Pang anjeunna midamel kitu teh ngalaksanakeun ucapan Nabi Yesaya baheula anu kieu. Anjeunna ngangkat sagala panyakit jeung kasakit urang. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, urang tiasa ningal kumaha kawasa Gusti dipintonkeun ka jalmi-jalmi anu keur garering. Anu kahiji Gusti Yesus mintonkeun kawasa ka ibu mertuana Petrus anu nuju muriang. Janten muriang teh sanes zaman ayeuna bae. Di zaman kapungkur ge ternyata muriang teh aya. Ku Gusti dicageurkeun. Saparantos uninga Gusti Yesus nyageurkeun ibu mertuana Petrus anu muriang, seueur jalmi-jalmi darongkap ka Gusti Yesus bari marawa anu garering. Aya oge anu mawa anu kasurupan. Nu kasurupan ku Gusti iblisna disinglarkeun. Nu kasurupana dicageurkeun. Kitu deui anu garering anu sanesna. Sadayana dicalageurkeun ku Gusti Yesus. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, kawasa Gusti ti kapungkur dugikeun ka ayeuna ieu masih aya. Kanggo Gusti mah nu luar biasa teh tiasa ditembrakeun ka urang-urang sadaya salaku anu satia ngiring ka Gusti. Malihan dina ayat anu ka-17 pang anjeunna midamel kitu teh ngalaksanakeun ucapan Nabi Yesaya baheula anu kieu. Anjeunna ngangkat sagala panyakit jeung kasakit urang. Ternyata aya anu langkung luar biasa anu dipidamel ku Gusti Yesus kanggo kahirupan urang nyaeta ngangkat sagala panyakit jeung kasakit urang. Kalebet dosa. Dosa anu janten panyakit hirup urang. Dosa parantos ngabalukarkeun urang tebih ti Pangeran. Dosa anu parantos ngabalukarkeun urang teu tiasa mayun ka Gusti. Dosa anu ngalantarankeun urang baris binasa. Kumargi Gusti Yesus mika asih ka urang sadaya. Gusti Yesus ngangkat eta panyakit, ngangkat eta dosa, digentoskeun ka salirana. Gusti Yesus pupus di kayu salib kumargi panyakit urang, kumargi dosa-dosa urang. Ieu hal anu luar biasa anu ku Gusti parantos dipintonkeun ka urang sakur anu percaya. Bapak Ibu sadaya anu dipikasi ku Gusti, Gusti Yesus parantos mintonkeun kawasana. Ayeuna kawasa eta dipaparinkeun ka urang kasakur anu percaya ka Gusti Yesus. Dina Injil Markus pasal anu ka-16 ayat anu ka-17 dugikeun ka ayat 18 kieu unggalna. Nu palercaya bakal dibere kakawasaan nyieun kaajaiban-kaajaiban. Urang sadaya anu percaya ka Gusti Yesus dipaparinan kawasa pikeun midamel kaajaiban-kaajaiban sapertos anu dipidamel ku Gusti Yesus. Bakal barisa ngusir roh-roh jahat ku nyambat jenengan kami. Urang anu percaya ka Gusti Yesus tiasa ngusir roh-roh jahat di lebet nami Gusti Yesus. Bakal barisa ngomong dina basa-basa sejen. Lamun nyekel orai mati
atawa nginum racun maranehna moal naon-naon. Lamun nyabak anu gering nu geringna tang tu cager. Ieu kakawasaan nu dipintonkeun ku Gusti Yesus dipaparinkeun ka urang-urang sadaya anu percaya ka Gusti Yesus. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, upami Bapak Ibu ngagaduhan kabeberat khususna tina panyakit, dokter teu tiasa ngadamangkeun, jalmi pinter teu tiasa ngadamangkeun, mangga ayeuna waktosna sumping ka Gusti Yesus. Percanten ka Gusti Yesus. Tangtu panyakit eta disinglarkeun ku Gusti Yesus. Bapak Ibu sadaya didamangkeun ku Gusti Yesus. Kalebet dosa-dosa Bapak Ibu sadaya. Upami Bapak Ibu sadaya dongkap ka Gusti Yesus, nuhunkeun ampun di ka Gusti Yesus, dosa Bapak Ibu disinglarkeun. Panyakit-panyakit anu ngawasaan Bapak Ibu sadaya disinglarkeun. Bapak Ibu nampi kawasa janten putra-putra Allah. Nampi kawasa pikeun mintonkeun kekawasaan Allah, midamel keajaiban-keajaiban. Bapak Ibu, dina dangat ayeuna nuju keneh aya dina pandemi COVID-19. COVID-19 matak pikasieun kangge urang-urang sadaya. Tapi upami urang percaya sagemblengna ka Gusti Yesus, Gusti tiasa nyinglarkeun panyakit eta. Bapak Ibu, urang parantos diamutkeun kawasa Gusti Yesus ti kapungkur dugikeun ka dangat ayeuna teu aya robihna. Langkung dieu langkung aheng deui. Syaratna urang percaya ka anjeunna. Naon anu janten pergumulan masalah Bapak Ibu, ayeuna mangga sumping ka Gusti Yesus. Gusti Yesus tangtos nyalametkeun. Gusti Yesus tangtos memulihkeun kahirupan urang sadaya. Gusti Yesus ngaberkahan, hayu urang sare bade ngadoa. Gusti Allah Rama anu jumeneng di kerajaan sawarga, atur nuhun yen kawasa Gusti ti kapungkur dugikeun ka ayeuna ieu masih aya, masih nyata. Abdi sadaya muji syukur, abdi sadaya anu percanten ka Gusti Yesus oge dipaparin kawasa pikeun midamel kaajaiban-kaajaiban sapertos anu dipidamel ku Gusti Yesus. Tujuanana supados abdi sadaya tiasa mintonkeun yen Gusti Yesus teh Allah anu hirup, Allah anu kawasa, Allah anu tiasa nyalametkeun. Hatur nuhun Gusti Yesus, hatur nuhun. Abdi nyanggakeun panada ieu mung dilebet nami Gusti Yesus. Amin.